goblok. Terusnya balik ke kanang nungan tergen kayak ngongkosnya mah kumane nah gua gelo. Badak mastaka gede hulu teh nya Ari nyanyi seperti nyanyi ya ma eling-eling mangka eling coba ya gampang saya mah naon takwa mangkata wah baca sok baca maksudnya ini tulisan itu kumaha lamun urang baca baca sok kusihung baca kusia lain Bapak uing pae atuh mun kita tadi hapan kitu bae goge belegog maut aduh mana cek kumaha dina tulisan teu dikieuna maut baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem bet balalager uka-uka di dieu dedemit di dieu gentayangan di dieu ulah jahil ulah ganggu Yisim kuring sakeseler Prabu Siliwangi bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso sebab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara tapi selamat kabur nyaboga turunan di Sumedang turunan teh tukang baso teh tukang baso teh tetangga simkuring jadi simkuringnya sami turunan Prabu Siliwangi sising lah dongeng manusia loh memeh dunungan ya dewek heula ka hareup naon yang makhluk naon di hareup makhluk naon di hareup jagoan didinya euy bau-bau bangsa manusia si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu tong heureus seuling mah teu nyari tenang buta hiji wae masing hareupeun ta ka dieu ye bisi loba sak loba ge bisa we sausik tingalikeun kebenaran pisan geningan ieu teh aya jemput jelema aduh saha ngaran manuk aya manuk maneh makhluk leuweung punten ya kuring bade milu ngaliwat heug teu naon ke urang padami heula sakedeungnya mun sae tadengekeun hawar-hawar tadi lebak naon aya tatabeuhan muni geunah kadengena meureun dinya teh aya nu hunting hajat maksudna eta sora silung sinen eta sora rebing rebab galap meureun teh
kadenge suara kentut kentut ketuk nuka cida kadenge pisan mamuni narawen sok ka suara bool ayo bool bonang sok terus nyiksa eta nu ngeunah pisan mah suara Sarman aduh Sarman utit emang utit Saron maksud teh dah geuning jelegur teh suara golep aya golep goong naon anu diseueuran aya seueuran seureurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh hamperu aya hampura wing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib aya gaib galap wing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas untung teu pae gebuk nepi ka kieu geningan tau kayaknya maksudnya nuhune ari unine are uninga mah galap murnya euy kitu urut gering urang teh kungsi gering pantura pantura panas maksudnya obat tinggal dahar ompong ompong obat nah tetenya kit kalau disejarikan si ngamak kakaran apa si akan naon seueur aya seuri teu kulan dong jago sia uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia ari pek teh geningan bener pisan teu nyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh Agnun saha ngaranna uing lan upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica Agnes Monica menip depak kieu hari itu anu tukang tikus enang oh tikus eleh deet kus enang maksudnya tak kebenaran najan mungkir dages takdir najan mumpang dages kadar ilik diri bagja awak dek lompat kamana ngabecir tangtu diberi dek kabur tangtu disusul aduh lagu naon teh bahduk dek bahdukun maksud teh nyaeta karangan Nang Quraisyin Nang Kurnia nah atuh aing teh itu duh aduh ampun wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan dek dibagi-bagi maneh pokona geus asak bedah beureum disebut asak emangna dewek teh rambutan jadi lu mau makan gue oke kita berantem dulu wah berani lo emangnya lu berani sama gua mau pati-pati aprok-aprokan di leuweung aing lamun eueuh kawani mah deuleu
kebetulan sesudah kita berantem kan capek, saya makan lu. Boleh. Siapa yang duluan? Kamu yang kalah, kamu yang saya makan. Ya. Buru-buru laporan dulu. Laporan buru-buru. Aya gangguan gitu di hareup. Siap. Lapar aing. Acan sasarap bulan. Rezeki. Oh, wapun kayaknya. Makanan. Edas. Bau-bau bangsa manusia. Sama ada bau. Ya, sanajan manusia liwat kaya tempat nganu harti geus jadi rezeki ngaing. Terus jadi mangsa salira bulan. Mangkaning karesep ari ngakan jelema teh geus ngakan ping-pingna. Ping-pingna naon? Kabeuki cece ping-pingna teh. Naon deui kata kula? Komo eta tulang dada moal teu ngaderek-dek dihakan. Moal teh hipu atuh. Bangkrut teh. Mode ngukut hayam, ngukut domba, ngukut manuk. Aya kitu atuh nu kacida pisan minang diganti mangukut babu. Loba pisan hamana atuh da. Nya. Ganti aya mah kukut kakat ulah kakat kukut. Di bejaan atuh da. Bejaan kumaha ieu teh? Lamun urang ngukut domba, anu buntal mayit tong dikukut. Buntal mayit teh kumaha? Tuh da kudu nyaho kana saturangga domba. Beda sia geus nyaho kana domba mah deuleu. Apaan beja? Iya oge tijang baran. Sok, saya sarwakeun jeung nu aing. Caturangga domba aing. Terus naon deui? Kukulin siran dina tuurna we. Ulah teh lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kareueuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh. Ai domana ka mana? Pan diponcit. Ai turun karanjang tah eta domba teh dibawa. Diasupkeun kana karanjang. Nah cek dewek teh asa beuki ngaco teh euy. Dan urangnya teu cereung. Tah bandingkeun jeung dewek sok sia nanakeun domba nu alus kumaha cek celing nu jalu. Reng-rengan alus. Tanukna kita. Tah. Jadi hamin. Oh domba teh nu hamin. Ya pantes atuh domba alus aya minang hamin mah da loba tumpeng. Obat. Anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung. Dinya kitu. Lele paeh rupana ai lele koneng. Anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tanukna lele wodeh. Alus. Tah ina cek aing. Kumaha domba alus? Nu kumaha domba jalu nu alus nu kumaha? Hiji nu sidik alus mah anu tanukan. Domba jalu mah. Tanuk jeung kanyut. Nu tanukan dua kanyutan. Domba jalu ieu. Heeh. Jeung nu hirup pakmang nama kitu. Jeung domba teh anu hirup. Gerapek. Da eleh we eta mah kabeh oge. Nyata tah heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jeung teh. Itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh ngebat panjang domba teh seperti di dia domba tah ieu domba ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedung tuluy majuna henteu maju kumaha balik dewe ka cuk ini goblok
terus saya balik ke kandang nungan tergen ke ngongkos saya mah kumaneh nah bagel tak gitu tak eta teh doma alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh ai jelema nyaahan deudehan welasan asihan alus heuh eta teh doma teh kitu seperti nasi lain ieu doma ieu kitu tah munut dek diadu teh karunya lamun ditenggar ku aing nyerieun mending balik hade tah doma kitu teh deuleu ayo loba teh ngomong urang baralik aduh ampun boro di Bandungan ku aing eta hampru jeung jajantungna teu kudu dicapek diteureuy buleun mun ngageleser ada tangtos gitu komo eta geus nyetrok sirah jelema ai karesep ngadahari daging teh dibeuleum heula kabeuki komo digoreng mah kicu-kicu mun dipais we komo mun di sate mah tah diangeun ka cida mah digule kabeh we awan nu kaliwat anu ngeunah pisan eta ai dibeuleum teh ngakan cekerna tah tetepokanana we nu rada loba dagingna dilamotan di teh pujit anu ngeunah pisan we tah komo kana jeroan pujit mah aya eta geus ngecerok irungna resep korongna ngagejelok lain sada sebeuh teh mah seutik segala beuki ya hacirikeun semua wakjai Gusti nuhun maneh mah jelema daekan ngan hanya ka eta teh sirah teh muni murid apa da teh falsafah naon nawiskeun abdi mah leuleus beung nawiskeun leuleus beung dititah sasa dinaikeun ngahacurkeun gawe abdi dina waktu ayeuna ya kedah ka mana milarian tuangan salira kelana tenang jangan rezeki kana salira dipiri kurupi kambing lumayan pangliput untuk karuan budi ngahacurkeun semua wakjai Gusti nya cik abdi kalah beuki karelo aduh ampun ya kan muni percis teh orai hejo cek kenai orai naon-naon oge jeung jibatan eueuh teh ngaran mah mun urang eling wiwitan tangtu moka malinaan asep dampak tangtu moka malinaan warga seni pada lamang eta seniman sajati wayang teh ngandung perlambang manusia alah Jakarta sekarang panas banyak baraya ya Kang
Jakarta sekarang panas, banyak jalan, para ranjang, hawana panas, ngan hanya ka ngan banyak baraya sekarang. Banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang. Bawa kendaraan. Mararawa kendaraan. Lain maneh teh ngomong teh dina awe terus kumaha naha. Asa napak saja saya mah Kang. Dararamang sadayana. Mujo. Cekap. Nah, sekarang ada apa? Pangna saya harap datang sekarang. Aya perlu urang ngepung hakaneun. Aya hakanan anak. Nya urang neangan. Aprak-aprakan. Kamana? Kamana we? Ngagalaksak. Ya. Ngagalaksak ka Bapak. Saya mah laksanakan saja apa yang Anda katakan. Lain ai maneh bisa nyebut u, bilang u bisa kagak? Kagak, hanya a saja. Kagak. Bilang i kagak, hanya a saja. O kagak, a saja. Ayo nyebut olo balaga Mana? nya Benar. ayo nyebut gede hulu balaga sama hayang katangar Banyak gaya. banyak gaya. Badag mastaka gede hulu teh nya. Ari nyanyi seperti nyanyi ya ma eling mangka eling coba ya gampang saya mah naon takwa mangkata wah rumingkang di bumi alam hanya celangka marca pada Dharma wawayangan bae Dharma wawayangan saja anaknya kasasar lampah anaknya kasasar lampah sama tawanya tadi dia nu hese mah maha nu paling sulit banganya maha nafsu nu mata kaduhum wah bisa Bisaeun di dieu mah. wah bisa gampang nafsu nu mata kaduhum amarah yang mata hajakal nya tuh kayak dia anjing kenangan euy Itu kenang beberebetan itu. saya mau digendangin kenapa kok datang saya diam semua Oh, mau dikendangin? iya dong Ya, cepet Boleh. harus Ya boleh atulin. Kendangin tuh.
yang enak kendangnya. Nah, ini enak suara sindenya juga, kata-katanya tauhid enak sekali. Baru enak ini. Kau mau disengakan mengereduh. Atur nuhun. Ya, ai kenang jempe pajar di kenangan si eta mah. Bolot sih. Sembah kapi hatur diterima. Diterima. Mak, diterima. Belum? Naon jo belum sia teh. Gusti sia bolot budak. Belum lahir. Diok goblok. Diok. Aduh kewe geus menang ijazah kakararek dikawinkeun. Goblok. Dina tamat lah sekolah. Aduh. Nuhun kada rumpul. Ngacung leungeun naon bari teu ngomong. Ieu mangga naon? Naon ieu teh? Manggalah ada apa? Lapar. Sami atuh? Heeh. Takuha sakitu. Wayahna deuleu. Pang neangankeun kahakadan aing poe ieu. Dek unca, dek bagong, dek monyet, dek naon eta mah. Aduh. Kengeng tadi enjing-enjing abdi bangkong kaduhung dikerok. Ya, neangan nomor. Ya. Nanya-nanya peryogi mah tuh. Siapa? Takuha sakitu dulu. Tah, ayeuna mah tong boro make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan. Nasenang daging jalmi beuki. Seperti Sumanto. Ngeunah dulu. Nya atuh ai. Senang mah atuh abdi ge bade ngiringan ah. Bade nyobian. Tak kitu wayahna. Kabeh nu sawarehna geus diutus ka belah kidul. Da maneh bagian ka belah kulon ayeuna. Mangga kulan Gusti. Mangga kulan heuh. Wayahna euy, wayahna sararea ini. Punten. Aduh. Ngahaturkeun semah pangabutuh. Aduh. Maksud teh pangabaktos Gusti. Oh diterima. Abi Gusti dina waktos ieu dipalih tonggoh parantos ningal aya jelemput. Aduh jelemput. Ampun. Maksud teh aya jelema Gusti. Di belah mana? Di belah ki. Dusun dua tilil tilu oman opat maksudnya tedugi kalimun. Aduh ampun limun tedugi kalimat sumuhun ketang limun lima mung tedugi kagenut ai genut genep maksudnya. Di belah mana palih ki aduh ki aduh ya
kidul Gusti Kaki ikan gitu kaki dulu. sok siap sarana hingga aya pada Tadi nanti kaki ikan dah. galap Anda magalap nah kamana saja Ngomong kesangeunana. ayo ini ayo sia orang jangan ini aya jelema naon itu hari ini tuh para ruku naon make kumpul ari teu ngararomong mah nakol naon Rame aja dia masalah. Misalnya tim galak. naon teh Ayahnya udah kumaha minta supaya kuring apal ngariung teh wah maneh mah buuk ai buuk budeg maksud teh bolot hapun teh ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksud teh abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksud teh lain ngomong naon dari maneh aduh ya ieu teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajait nasib atanapi nama buek nama baik urang suuk Sunda maksud teh diantawisna desiratna sarung sari ye sari kumaha ari maneh ieu teh tuh di Jawa oge aya nu geus ngajait nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi aduh daratista ieu daratista maneh teh ih Bener datang. sungut dikituan disadah henteu Anu galak deh. Anu galak itu sana. gitu ya kapan aya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor komeng sanes kompor aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh Kompor jeung bihun ai biing. jeung mikung aduh miing maksud teh tuh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajait nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya ieu Jet Li Sia nu salah, sia nu bener tuh nya tadi di Amerika Stephen Seeng segel ieu segel baing teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui nya tuh dina 007 hah naon san kok kompodan san Connery maksud teh duh nya aing kudu seri naon itu gitu naon ya dunungan urang teh ayeuna laku lapar hayang barang tuur barang tuang maksud teh innalillahi wa inna ilaihi
Rojiun Bapak maneh maut aduh lain para tahun Yuswana Bu Gusti Dibales ayeuna. dolongan lapar coba di mana dikuburna aduh belegok ya Allah kan baik tong dicengcurikan merendak geus nasib urang kudu ditinggalkeun maut ku bapa tuh aduh belegok entong kan baik tong dipake nyeri hate iraha abdi bade ngiring tahlilan aduh tungkul aing dek nulis tungkul gua mau nulis lu baca lu bego bolot oh jadi pada dikubur nanti di dia blok tong dina jalanan atau dikuburina jurig baca sok baca maksudnya ini tulisan itu kumaha lamun urang baca baca Kusihung baca. sok kusihung baca kusia lain Bapak Uing pae atuh mun kita tadi pan kitu bae oge belegog maut aduh mana cek kumaha dina tulisan teu dikeuna maut baca aduh terus baca terus tapi dunungan uing teh hayang barang naon kacuna kapalih ditu belegog da eta hayang barang bang semplak barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan orang teh hayang barang bang semplak anjing aing salah aduh aduh ampun cing uing mabet galap ayeuna mah ngomong teh euy sekolah teh cing kumaha beuki kolot teh kieu geuning Dina naon asalna? dina naon dewek asalna jadi galap kieu aduh kieu maksud teh kara premios aing Eta. Salamet kening uring-uing teh gimana ya udah hei udah wala wah alah kaula moal rek ngaganggu bangsa ajeun kaula nulungan anjeun bieu aduh marmot mun sagede kitu aduh Gusti alah hudang boro-boro aduh alah salamet wing nyong euy duh ngan lieur kene euy salamet deui urang
Moto kehalangan goblok. Moto kehalangan. Kadinya. Mana ngadupak atuh terus. Jalan segitu lega. Jalan lega. Moana naon kaula? Moana naon? Moa. Uluh. Alhamdulillah cuklat. Dulu aya makhluk ieu monyong. Eta ku bisa ngomong deui. Nyet. Nemalan nemalan. Udah kadenge atuh tong bari kadegungkeun sia teh. Alah, nyet. Waduh. Sehat gitu. Ai monyet sehat ai jelema kuleuh. Nyet. 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 Aduh. Urang pake ngamen ku aing. Nyet. Nyet. Aduh. Ngagajang teuing itu karunya. Nyet. Woi. Sia, dipaledog aing. Aduh, ngeunah belekung sisi susukan. Pasti. Luar biasa. Alah, jika Pak Haji Dinarnya keur ngabor. Bedol. Aduh, ngeunah. Ada redek. Ibentot. Ngeunah. Ara reudeuh, oi. Ada redek Kang Damur. Thank you. Naon sia teh ngomong teh ku ngaheot teu ngarti aing mah. Naon cenah? Kudu aya juru bahasa pamejaankeun atuh. Oh, hayang dihartikeun ku ngaing. Heeh. Juru bahasa arah ngarti. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikeun saha naon? Oh, ke tenang lana. Kumaha kinten-kintenna urang teh bakal pihasileun ieu teh? Ya mudah-mudahan we. Oh, Kira-kira geus kataun piduiteun. ai pokok panjang teuing atuh goblok. Tong pajak deui gitu. Seuri si goblok. Lain, Bu, seri teh kitu salamanu tempo merweng. Oh, Hidup. Hari maneh teh saha ngaran? Heeh. Hanya teh apa? Aduh. nama kata apa di babaturan? Kata apa ka babaturan? Heeh. Hah? Aman. Aman. Lain. Ucok. Lain. Odong. Lain. Dodi. Hayang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana maneh Dod? Aduh. Cikampek, Lain. Subang, Lain. Sumedang, Budak Ciamis.
Mana tuh? Ciamis. Teh. Ciparai panjang teuing. Naon teh? Cianjur. Ciamis. Urang dia. Naon di teh? Urang Bandung. Laguna halo Bandung. Kita halo Bandung atuh. Di mana di Bandungna? Hah? Loh, naonnya? Ciparai. Lain. Gede Bage. Lain. Jauh-jauh. Arsya Manik. Cipamokolan lain. Cipamokolan. Mana tuh? Boron Majalaya. Eta Barondogaring. Borononggaring bener. Salah Palaguna. Urang Majalaya da Barondogaring. Bener. Ai maneh naon ka beuki teh? Tutut. Lain. Naon? Roti. Ketan. Roti bakar. Naon? Roti bakar. Gorengan. Sisok lagukeun naon? Solenak ayeuna. Benar. Calena. Colenak poho deui. Coba teuing. Benar. Calena. Geus boga ka Bogo maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede Bage. Urang Sumatera. Bener. Ai karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Buuk. Lain. Baca buah gitu. Manuk naon? Calecet. Lain. Bisa kumaha beli di sadana teh? Soang. Jauh. Aduh, punya soang di sadana kitunya. Alah, ampun. Jauh. Hah? Cager. Soang Suna. Masuk. Hah? Ulah, tong panjang teuing atuh teh. Maneh teh rek itu. Naon atuh teh? Maneh teh hitut. Naon atuh? Nah teh bodoh-bodoh teh goblok. Hampura aing moal lila hayang ngisi aing teh ge. Goblok teh. Sakitu Aing geus teu ngarti aing. Sakitu geus dibere isyarat. Kumar di pawangan
tuturkeun euy mun di jalan rempling Sakitu kenang beberebetan teh kumaha ka denge. datang aing teh mun di jalan rempling sadaya hayang dikenangan uing teh ade Oh sok atuh. hah Oh sok atuh giga kayaknya. Kurung kadai tadi gua. Gena gitu mah. Aduh, nuhun. Katampi lah. Bener gitu dah. Aduh, nuhun. Mun nararin caki. Nuhun. Iya. Dek, nah, datu dikenangan beuteus ya teh. Hah? Maneh bieu teh dikenangan, hebat teh tukang kenang teh euy. Bener tepakna euy. Saha teh euy tukang kenang tarik di bon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia meureun. Nuhun urang mana teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lemang mah. Di Banyaran goblok lain Lemang. Nuhun. Aduh. Kumaha teh dikumpulkeun teh aya naon? Diuklanan. Hah? Diuklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot? Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak Oh teh. budak teh ampun. Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Nya atuh. Sarua di bapak maneh teh maot. Hihihi. Mun nepi ka geuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya atuh. Saha nu maot? Liper. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun meureun kurang oge. Goblok. Awa nu maot awa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabaraha sasi. Awa nu maot saminggu. Aje. Beda-beda teuing. Keun bae tong diceungceurikan. Da meureun katuturkeun ku urang oge ae-ae tong diceungceurikan aje. Jaraleun. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Gitu amin gitu. Kalau beuki parna goblok. Kalau bagi parah sih tuh. Untuk gitu. Kamu baturan cinta baik saya. Lieur. Udah. Kumaha ya teh bakal laksana urang jadi dewa teh sararea. Diuk. Yuk. Serasap jadi tukena Mendingi ciprit. Ngatur kaya babak coy kulan. Diuk. Ini nada kan.
sedang tamsir kada bini Chandra Sapanalim genawa balap-balap batara kala anu ngahaja dikerid nyaeta pikeun ngarebut ka kawasan sawarga Maniloka hasil kurang dunungan orang kudeta kurang syarea kurang Syami bunga-bunga sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teges hasil ngarebut kakawasan sawarga parantos ngalihingihan kursi kerajaan sawarga. Oh ya asik aduh urang tereh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi urang bakal jadi dewan nah siang rugi maneh naon ya jadi dewan mangke kumaha mun drag-drag jantung nah kapan di mana ayah budak geuning mangi karewas sok dewan sawan damel nah sia teh kawina-bina teuing ye ai sawan mah di luhur geuning haseup awan mah dalang eta mah putra Dede Amung atuh wawan wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan dilawan tak kitu ya denge kusya di mana urang sadaya geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon uing mah hayang ngebor hayang nyieun cai nu murni beres atuh ai maneh uing mah lamun dipercaya kitu oge hayang ti bagian pertanian maneh uing peternakan melak naon melak kungkang jangan naon atuh kungkang teh ngeunah teteh diseupan dipake coy sama kangkung atuh tama nah sia teh kudu beda kungkang jeung ai kangkung mah naon ai kangkung mah di mana urang ning erek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung kalangkung nah sia ai kalangkung mah di mana urang lempang deket lampu geuning ai sok aya kalangkungan kalangkang tama nah sia teh jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang pan aya laguna kalangkang mah naon boga ka bogo jauh mun tas laut leuweung gunung boga ka bogo jauh teh mah belegung ai kalangkang mah kieu mungguhing dina kieuna geus birat ararinit eta geus birat ararinit najan mungkir geus takdir najan numpang geus kadar milik diri bangsa awak Cing lagu naon? Lagu siapa inget teh? Aduh, dek. Ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kanu ceking deh. Mangkaning widadari mah cara reking. Oh, cara reking atuh awak nage.
siapa aingnya ge buta aing maloba dedeuleuan jeung alus dedeuleuan halus tarakan nu goreng beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi dedeuleuanna ruksak kapeureung-peuneun eta teh kuti kotok ayo batur urang ini salah romong pirane wak jelema tiluan goblok teh wala lamun mikir mah kasih dirayuna beset tilu menit teh tadi ge geus kacang Saya. cing percaya kasih ayah kasih ayah mah waduh teh usia ayah wae nu teu beset kabeh oge warukana kumaha warna si ayah percaya kasih ayah mundur mana anu dijagokeun ku Siling di mana budak teh etan budak satrian bieu tong ka eta dewek heula lain kelas lain level cucungik maneh gelut jeung aing nah ai wani mah ya dina meunangna aing era dina elehna wirang boga bandera sok cenah ka dieu eta budak si hareupan kitu aing jeung dewek oi nepi ka maksa cing inget lamun maneh dina waktu enak keukeuh bakal diantarkeun ka neraka jahanam. Di mana teh neraka jahanam teh? Coba teu percaya sia. Lain si lain geus percaya. Ya di mana? Wah. Di mana? deket pindan Deket pindan. eta neraka jahanam teh Atuh cak sia Pak Haji Sidik. Sok kaya jauh lamun silih bener laki-laki adalah jangan terus saya mau diculik karena saja tenggelan dan nepi ka nu mati gitu acan goblok tenggelan aing mah reureuy deuleu ayeuna ditengel ke 100 tahun ditunggu naon aya kejadian naon cing dunya ieu teuing gitu nah teu nyambung alah aing teh boga teh makan si jidan percaya itu salah tembak pindan gol alah bangun bantir Kang goblok suka teh mah males ya teh karaos lieur nya tengeulan nu merekpek ka dewek teh dibayar ku hiji ge bieu punah acan goblok punah naon punah ya sanajan maneh pintur kata lebih salah kata puji le bapak aing mah geus seteng foto ngareureuwas goblok iya eueuh turunan teh dituna aing kudu kita mah sok wah ya eueuh turunan aing ya hayang nyaho kudu jahet ya eueuh turunan aing kudu nya pas ya. Waduh, itu woy. Wah, sia. Tah, sieun tah si goblok. Marukana kumaha meureun si maing. Alah. Si cepot kabur euy. Marukana aing aja mah jagung gede atuh. lain di Bandungan di baheula di zaman Mama Suhaya
di zaman wa aming wigana eta sungut si lain teu bisa ngarobah euy. Siapa teh? Di mana teh jelema teh? Mama aja gitu. Gua dulu mengading. Cing na si lain teh geus kolot diajar bener saeutik masa kedeung deui ge modal. Siapa teh we? Mun panan poe masih lain teh tereh surup. Da teu hayang jadi jelema bener. Tong ngomong tukangan sia cepot di dia dari lain. Di mana teh? Lain teh wanieun kasih lain teh pedah si lain teh adi pejabat. Da beungeut mah kasih lain teh merahmai tukangeun mah meurepan. Eueuh nu teu wanieun tapi ka urang teu maritis. Eueuh nu dihiding lamun si lain rek ngajago sing hareupan aing deui. Aduh, Gusti, aduh liur euy. Waduh, ada petir di siang hari. Waduh. Si cepot ka aing neluh. Urang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu manukana rek mati marang aing. Aing teh raja siluman, aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, sia teh. Sia raja Namrud aing raja singa sing hareupan sok. Aing tukang teluh urang dieu mah. Dua kali aing leungeuh kana hulu aing. Dua kali lieur oge euy. Naon teh euy? Aya nu nunggu. Wah. Eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing. Anu neungeul kana hulu aing teh sia. Aing jelemana moal dipungkir deui. Sia teh sarupa jeung aing, sia nyeun kaonaran di dieu, sia balik ka astina aing ditewak deui ku polisi. Keke naon maksudna neungeul kana hulu aing? Aing si lain datang ka dieu, ka lembur tu maritis. Deng mentang endong aing mah teu didikeun, goblok. Maksudna ngata Bina-bina teuing sia teh ngajago hirup teh sia. Lamun aing sia sok. Aing sia. Goblok sia hulu aing dintot euy. Goblok kumaha lamun beno aing reuneuh. naon maksudna yang enong teh? Ya, Batara Kala teh ngancam jelema. Terus Dek dihakanan ku si Batara Kala. Kakara si Batara sieun lamun jelema raja di negara nyekel Enong Semar. cek saha? Mau ke jeung ya. Make rasio euy. Make otak saeutik mah. Yen jelema ayeuna sieun ku kala naon hubungan jeung kantong. Mikir sia teh euy jelema geus kolot. Kari ngarobah laku lampah sia tina salah kana bener tong sieun ku kala. Kala teh apa? Kalakuan si lain nu goreng matak jadi madawa mah setan. Kasih goblok kamu kan leutik ka aing teh sia. Bina-bina teh ya, renge ku sia. Lamun si lain ayang gelut jeung anu ngaran Citrayuda. Saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate, judo, silat, tinju, kungfu, benyang. Lain seuri Nganggap enteng ka urang dieu. Oh lain nganggap enteng. Nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu pieu nu dianggap enteng leuwih ngulik istilahnya. Moal pati-pati nangtung di jagat Pramadita aing lamun teu wani ka sia. Benar. Buktikeun nya mah bisa silat, buktikeun aing hayang neuleuh, buktikeun. Tukang silat mah tidak usik ka deuleuh, ieu pajigrab kitu awak lamun tukang nyatu teuing. Langsung. Sing neuleuh aing. Enta tepak tilu. Langsung. Moal.
langsung kepakir. Ayah silat punya entot-entotan gitu. Aduh, lain sirat sama goblok berarti hap-hap. Nah, silat madelekeun, silat madelekeun. Delekeun silat madelekeun. Contoh ya. Alus aing dulu. Jeung siapa? Balik ka teh siapa jigrang? Bina-bina teh, jangan pipilun kana urusan aing. Jadi we aing keganggu. Polo aing hakan ku sia. Bina-bina teh. Tarik ber. Dok sialah. Hayang nyawa cepot. Cepot, tuluyekeun euy. Bieu mah kaganggu kudu gelo deui. Sanajan mana nepi ka perwawana oge tetep deui lah. Maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar. Heulakeun ku sia hakan. Ngeunah 3 pek sarua jeung bawang bombay. Heuh sia disangka cikur ku aing. Naon? Heuh sia cikur. Teu nyambung, goblok. Cikur mah deuleu perintah. Urang teh kudu cikur ka pangeran. Syukur reguk. Bawa puta tuh akang bawa. Aing syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur. Teh mah cukur. Cukur mah kue nu buleun. Cucur. Nah, sia teh Cucur mah deuleu di tukang sia aya liangan. bujur teh mah. Bujur. Bawa puta atuh. Coba gerak keluar Bahtara Kala. Ayo, ayang nyawa. Tapi syaratna ulah ngalibatkeun nu sajen. Urang patutunggalan anjeun jeung kaula. Bener. Tega lara. Tega. Pati. Dor. Ditunggu di luar. Ya, siapa yang akan Ayo kan. jengungkeun aing. Jantan. Urang patutunggalan sajeung aing. Ya. Bina-bina teuing sateh. Ulah hayang kana caekek. Cucurut handapun batu. Ulah hayang kanu pegek. Camerut sia teh gede nyatu. Ya. Urang silih hina jeung aing. Hina kumaha lamun ambek eleh. Naon lamun ambek eleh. Sok sia. Hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka si lain atawa si lain heula ka dewek. Dewek heula ka si lain jadi perangna perang mental. Dor. Saha nu gede amok di antara urang duaan? Aing heula, sok. Sia teh goreng patut. Pege. Ketos. Nyaho sia ketos ngucur ceuli. Leheung lamun bogoh ka budak ora pada sia teh ka nini bogoh teh. Eukeun mah hapur sia teh ongkoh. Roromeheun. Purujus. Ai kabeuki nu umum mah batur mah sangu, dari mah timuning. Allah beri bebeakan. Naon timuning dicoek ku simut.
naon ngeunahna Dekat pancing. kata mah sia teh bau sungut Dekat pancing. saja berarti bau sungut teh sia teh bau bangke kuat euy geus naon teh nutupan ceuli teh kadenge sering jadi teh paingan anjing Paingan teh ambek atuh. paingan teh ambak na ceulina dicocokan si goblok daguan deuh nutupan ceuli sok maneheun ka aing ngahina si gelo naon si gelo naon teh ajeng ngabekok sia eleh ngabekok sia teh goblok eleh tapi aing eleh euy pinter aduh tobat urang patutunggalan we sok mending gelut atau mending silihina Gitu yang mending enteng teh. silihina kumaha silihina silih ledek teh lamun nu ambek eta eleh Enteng teh mematikan. enteng mematikan Enteng nu ambek eleh gitu. jadi sia dor aing hayangnya Parah kejadian. dek aing heula dek maneh heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah Eleh itulah. aing heula berarti masa aing eleh lipoh deui eta hom pimpah itu sok sia mimitian sok alah Sing parah sing kanyerian ya. si cacing sia teu beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu Si cacing sia teh si bau kelek cacing pilihan waduk. si gede waduk aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk Waduk. Cacingan waduk teh. sia teh sabenerna mah teu boga kolor oge menang mau hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag ku jelema deuleu sapangalengan sabab sia teh mau engkol dua tidak truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok kabida-bida teuing wah kuatan euy Satang parah. kuatan euy Si teu boga acara gitu. si teu boga acara terus aya keneh si geus teu payu Tapi kata are-are gitu. kaelehkeun ku anak sia teh iya aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia ti si dadan aing nya gablek kakenyos Lain. Si loba nganggur aya nama gitu. harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar kitu teh sia jadi dalang calung teh rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna kuat euy geus ya ho maneh inung maneh ya ho goblok da inung aing
tak sabenerna sila ingat dijurukeun ku Inung sia teh lain tinu biasa tapi sia teh tina bool di Aisyah teh ku Inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung Inung sia teh baheula teh kitu tabongana Inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi sileng teh tina hileud peuteui anjing ngahina Inung aing ambak eleh tubuh aduh Gusti pajar Inung aing hileud peuteui tuh parah Gusti nu agung bala cek aing oge nya Gusti ngahina pajar Inung abdi hileud peuteui